kita can usaha tong wakanagi. Abang tidak perlu tahu itu. Yang penting sekarang ada lah. Dah kumaha tuh Bang. Salaki da teu sare wae pagaweana. Katanya. Tuh, ini catatannya aja. Pasir 2 truk ya. Semen 2 sak. Oh, salah ini. Kembali ini tuh. Diam dulu kau. Ini catatannya udah berebet-berebet gini nih. Heuh tuh da Abang kumaha rican gawe salaki kewe atuh ka dieu deui. Ya, mana kau si Sami Aya tuker molor. suruh ke sini aja. Gorban ieu sakit. Teuing di mana tuh nih? Manehna ka dieu atuh. Ieu atuh kumaha si Abang lain pagawean teh sare we. Ini Atunya kumaha tuh hari acan aya gawe mah tuh da Heuh tah ngomong ka si Abang. Da kumaha atuh? soal ini. Si abang ini utangnya udah banyak. Matak usaha cep urang ge. Oh nya pan geus kamari yang ngondom ari teh diburukan ku Haji Roger. Tuh, bayar heh. Tingali Bang sirah botak. Salaki maneh kumaha? Ayah. Ayah. Aya naon nyi? Ieu atuh aya nu nagih kumaha? Anjir. Naon Bang? Aya naon ieu teh? Si lain boga deh hutang. Tuh. Ayo dulu yo. Gede. Bayar udang sare deui. Bayar. Titin ini utangnya udah kelewat ini. Tuh enggak urang mah teu nyaho. Emang nyem duit urut taon nya di dinya? Ai kamu atuh ai sok tara Ini sok tara ieu emang tara mere duit geuningan yang resiko ajang budak bekal jajan yang geus minjem ke si abang teh. Minjem salaki batur tanda tangan teh. Ayo. Pancan aya Heueuh ieu kumaha? Geus aya geus. Pak RT. Jangan begitu kau. Pak RT. aya duit tapi Ieu kumaha? Bayar ini. Gimana ini? iya naon deui. Ieu. Kenapa ini Bang? Nah ini. Apa? Ini ada ini. PRW. Si Iro sama si Titin, si Omah ini. Oh, tuh bisa di Udah, udah. utangnya berapa? Sok atuh Pak RW. Banyak ini hutangnya. Pangnalangankeun heula poe ieu mah. 1 juta. 1 juta. Iya, 1 juta lah. Yang satu cuma 500. Udah. Udah gitu kok. Bayar. Jadi kali.